baheula aya hiji budak ngora osok ngadengekeun pengajian nyana di mana-mana tanggal hiji bulan haji nyana langsung sok puasa datang ka Arafah kabejakeun eta budak ngora teh nu sok ngalaksanakeun puasa beja datang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil ku Kangjeng datang cek Kangjeng hei budak qora mayah miluka ala siyami hadhil ayam naon anu ngadorong Kangjeng muasaan ieu poe di tanggal hiji datang ka poe Arafah anu ngadorong anjeun puasa naon budak ngora ngajawab bi abi wa ummi anta mufda ya Rasulullah abdi mangan sakadar sakieu Gusti annaha ayyamul masyair wa ayyamul haji asallahu ayyushikani fi du'aihi di tanggal hiji datang ka poe Arafah teh poean masyair syiar-syiar tanda-tanda keagungan agama Islam poean-poean mulai jelema endek sarariap berangkat ke Arafah teu eureun jelema ngadarua timimiti tanggal hiji geus memfokuskan diri untuk kumpul di Arafah ngadarua nyana berbagai bahasa jeung berbagai kahaya terutama hayang dihampura dosa hayang dibere kajembaran hate wau ka Gusti hayang dibere kasenangan akhirat eta Gusti sakitu Gusti abdi mata lantaran atuh loba nu ngadoa abdi puasa sugan be doa eta datang ka abdi nu puasana nu di Mekah ngadoa atuh geus sugan abdi ka bawah ai kitu mun teu puasa pan Gusti meureun teu nyarambung ai kitu mah puasa sugan tah abdi dihijikeun ka Mekah teu abdi mah munggah haji teu abdi mah puasa hayang dihijikeun jeung pamenta jelema nu marunggah haji cek Kangjeng Nabi atuh teh lain sambarangan maneh ya fa inna laka bi kulli yaumin tasumuhu adla mi'ata raqabatin wa mi'atan badaratin wa mi'ata farasin yuhmalu 'alaiha fisabilillah anjeun lamun hayang nyaho ngalaksanakeun puasa di tanggal hiji datang ka tanggal 9 Arafah teh sapoe-sapoena nuku anjeun dilaksanakeun puasa eta teh sarua eujeung ngamerdekakeun 100 abid sarua jeung nyodakohkeun 100 onta 100 kuda di jalan sabilillah ambo kudu jasa teh ganjaran
Masya Allah. Bahkan lamun datang ka poe tarwiyah ditingkatkan ku Gusti Allah, falaka fiha adla alfi raqabatin wa alfi badanatin wa alfi parasin malu alaiha fisabilillah. Di poe tarwiyah mah sabanding jeung 1000 ngamerdekakeun 1000 budak, sodako 1000 onta, 1000 kuda. Sodakona lain sambarangan, sabilillah ngaluhurkeun agama Allah. Ambo lamun datang ka poe Arafah palaka fiha adla alfai raqabatin wa alfai badanatin wa alfai farasin malu alaiha fisabilillah. Lamun poe Arafah mah sarua jeung 2000 abid dimerdekakeun, 2000 onta disodakokeun, 2000 kuda dipake sabilillah. Oh, horeng gede jasa gajarana. Tadu badak mulai di tanggal 1 datang ka tarwiyah Arafah nunggeus karolot nunggeus kolot teh. Anu geus moal ka mana deui teh mah geus keur diintip bae ku malakal maut. Dula deuleu we nyana mal kebal eta wayahna puasa. Masya Allah. Ulah datangkan teu puasa jang nu karolot. Nu ngora atuh nu kolot bae nu geus teu boga tanaga puasa tuh komo nu ngora. Tah, atuh nu ngora deui tanaga gede kene atuh nu kolot bae puasa tuh komo nu ngora. Geus kabehan urang laksanakeun puasa tanggal 1 haji tepi ka poe Arafah. Bahkan dina hadis nu diriwayatkeun ku Ibnu Abbas ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saur Kangjeng al-yaumul ladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam awalu yaumin min Dzulhijjah. Mun hayang nyaho Kangjeng Nabi Adam di surga digoda ku iblis, kagoda. Eta mah sabab doang supaya aya urang di dunia. Mun nyana di akhirat bae di ditu di surga atuh moal aya Jokowi, moal aya Megawati, moal aya si eta. Jadi eta juturun Kangjeng Nabi Adam. Ihbib ya ada. Turun Kangjeng Nabi Adam di Gunung Hindi, India. Langsung sujud, keluar cai mata teu eureun-eureun, datang ka cai mata ngalir ti mata Kangjeng Nabi Adam nyengcerikan dosa, datang ka jadi kamalir, jadi kali ku pohara-poharana. Masya Allah, orang segede kicat orang yang cerikan dosa orang. Lamun gitu mah dagang rugi cerik pernah, atawa kabogoh ninggalkeun cerik tamata, atawa pabajikan manyun bae cerik. Kayak gitu mah dosa, can pernah diceng-cerikan urang. Ilah kebedegongan urang. Cerik tengeng cerikan dunia be yang cerikan dunia. Tinggalkan ku awewe cerik. Ya, lain lalaki. Lalaki mah lain gitu. Tinggalkan ku awewe jo HDG. Ganti aing. Ganti setang.
ngomong mangeuna emang teu make modal. Ngomong mangeuna ini sugihonam guta ganti gaya modalna. Aya ente. Itu leungit ini tayang kawin deui cak anu endek dikawin mangga bae abdi masal di mas kawinan 50 gram bae. Waduh, puguh nu itu ge kabur gara-gara kurang napakah. Nah, langsung dihampura ku Gusti Allah awalu yaumin min Dzulhijjah. Dihampurana Kangjeng Nabi Adam adalah awal poe tanggal hiji haji. Masya Allah. Mantap atuh man soma zalikal yaum ghafarallahu lahu kulla dzambin. Saja lemanu puasa di tanggal hiji haji ku Allah dihampura kabeh dosana kecuali hutang. Hutang dihampura mah tungguina urang parwasa bae geus. Kudu dibayar tong hak adami. Poean kedua wa yaumul tsani istajaballahu du'a Yunus alaihi salam. Kangjeng Nabi Yunus diutus ku Gusti Allah di negara Nainawa bagian Baghdad Barat. Teu nurut umatna eueuh hiji-hiji acan nu nurut eueuh hiji-hiji acan tamah. Masya Allah. Yunus Allah deh urusan awak siapa Yunus. Masya Allah. Kaki Nabi Yunus dah langsa. Nah Gusti aik kiting mah abdi dakwah unggal poe kadang caci maki bae ti masyarakat. Abdi rek berangkat indit tinggalkeun umat berangkat tanpa konfirmasi jeung Allah. Kuduna kan eta mentah heula petunjuk ka Allah Gusti umat kos kieu abdi di dieu bae apa indit kan gitu kuduna. Iman teu kesel nya. Kesel. Aduh, itu jangan contoh maksudnya mah jangan contoh urang. Berangkat. Kulantaran tanpa petunjuk ti Gusti Allah. Nyana berangkat. Ninggalkeun umat naik kapal. Datang ke tengah-tengah laut oyag kapal. Wah beh kaget. Keputusan nahoda jeung awak-awak kapal bahwa ieu mah kudu diundi lantaran aya jelema anu mah hiwal ka pangeran. Sasanu engke undianna keluar eta kudu dibalangkeun ka laut. Setuju atau tidak setuju? Kangjeng Nabi Yunus dah aing asana ye. Geus beda rasaan nya ge. Kos urang we kos urang bareng 10-an. Haju aya hiji awewe geulis. Haju nyana teh tanyana tah neuk milih lalaki. Urang rada loba kakurangan. Sugih henteu, kasep henteu, gagah henteu. Pan rarasan asana aing moal kapilih ka jeung ya geus rada aya rarasan ge. Sanajan ngahiji mah ngahiji bae ngan lain deui rarasan. Moal kajian hukum aga aing. Bener bae. Iki Kangjeng Nabi Yunus rasan lain deui. Kotlok keluar Yunus. 3 kali mangkani. Kotlok deui, keluar Yunus. Tuh cak aing bener bae. Ka 3 kali cak jana pasti aing deui. Kocok Yunus otomatis. Mana Yunus? Abdi. Sesuai jeung perjanjian seluruh awak kapal untuk menyelamatkan orang banyak, maneh kudu diabalangkeun ka laut. Cek Yunus ya mau tidak mau lah.
barang ke lauk pulang cak Gusti Allah lauk nun capok usia awas ulah datang ka lecet seketika aja ulah ngagetkeun sia caplok lauk Yunus wah lauk nun asep Yunus di jero lauk ya Allah nyapoe nyapengap di jero teh bisa napas teh lamun lauk calangap di jero lauk atuh wiridannya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin diijabah doa Kangjeng Nabi Yunus diijabahna tanggal 2 haji Masya Allah mantap dikeluarkan fa akhrajahu min batnil hut keluar Kangjeng Nabi Yunus disemprotkeun ku lauk srot di negara nenawa pinggir laut langsung sakumaha orok mah Kangjeng Nabi Yunus orok leket teh itu tanaga tah eta tanggal 2 kayak panjang kayak ditafsir iya man shoma zalika yaum kana kaman abadallaha ta'ala sanata man shoma sahaja lemanu puasa dina poe eta tanggal 2 sarua jeung ibadah ka Allah satahun lam yasillah ti ibadati torpatain sarua jeung ibadah satahun teu pernah maksiat sakicep-kicep acan bau tanggal 2 dah Masya Allah poean katilu istajaballahu fi du'a Zakaria alaihi salam dina poean katilu Gusti ngaijabah kana doa Kangjeng Nabi Zakaria Kangjeng Nabi Zakaria rek dibere anak padahal geus kolot cirina Gusti sok bae maneh ngadoa terus-terusan cirina di mana-mana geus teu hayang ngomong 3 poe 3 peuting bakal dibere tah 3 poe 3 peuting bener Kangjeng Nabi Zakaria teu hayang ngomong sama sakali jeung jelema teh teu hayang we izin kudu eta ku resep-resepna ngomong jeung Allah indah jasa tanggal 3 eta kajadianna tanggal 3 haji nu mantak man shoma dzalikal yaum istajaballahu du'aahu saha jelema nu puasa dina poean ka-3 haji Allah bakal nyubadanan kana doana tah mun hayang diijabah doa puasa tanggal 3 ya Allah ya Rabbi abdi dagang kieu bae dagang mah dagang di modalan ambruk deui cak Allah tubungan sia tolong kunaon teu make aturan dagang ditaulah ngridit ditaulah make duit bang sia mah bang bae geus goblok sia mah tolong lamun sia bener dijabah ku aing dijabah ku Allah asal urang bener poean kaopat al-yaumul ladzi wulida fihi Isa alaihi salam Kangjeng Nabi Isa dilahirkeun di Bethlehem kuari teh Baitul Lahmin urut Kangjeng Nabi pernah waktu rek Mi'raj teh kadinya ke Bethlehem kuari teh Aqsa belah dia ada Bethlehem tah eta tah di dinya tah wah, orang Nasrani nu kadinya terus-terusan Yahudi Nasrani. Tah eta teh tanggal 4 dilahirkeun Kangjeng Nabi Isa alaihi salam 4 haji. Nu mantak man shoma dzalikal yaum nafallahu anhul ba'sa wal faqra. Sajelema nu puasa dina poe eta Allah bakal dileungitkeun seluruh kasusah jeung kabingung jeung kapakir. Ya Allah, asana ieu bae nu poe ieu nu pantau. Iya mantap.
Oh parah mah tanggal 4 mah ya Allah ya Rabb. Bahkan tambah nafakana yaumul kiamah masa paratil bararatil kiram ke di poe kiamah dibarengkeun jeung bararagus jeung nu marulia para rasul, para nabi, para wali, para syuhada. Nah hiji ka dinya. Ya Allah, ya tanggal 4 pohara. Insyaallah. 5. Wa yaumul khamis yaumul ladzi wulida fihi Musa alaihi salam. Tanggal 5 Haji hari kelahiran Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Kangjeng Nabi Musa dilahirkan tanggal 5 Haji. Langsung dipiceun ka Bengawan Nil tanggal 5 Haji. Atas perintah Allah saat Fir'aun biadab selalu membunuh orok lalaki. Tapi justru datang ke istana Firaun, ke kawasan Allah. Bahkan udah kabunuhnya anak, dek merangannya. Man shoma dzalikal yaum bari'a minan nifaq aw min azabil kubri. Sajelema nu puasa dina tanggal 5 Haji bakal aman, merdeka tina panyakit nifaq jeung tina siksa kubur. Masya Allah. Genap. Wal yaumus sadisu al yaumul ladzi fatahallahu ta'ala li nabiyhi fihi al khair. Poean kagenep poean Allah ngamenang-menangkeun ka nabi ngabukakeun dina poe eta kahadean kabagusan. Dibuka kunci kebaikan poe eta dumantak bansomahu jelema nu muasaan poe tanggal 6 Haji yanzurullahu ilaihi birrahmah fala yu'adzabu ba'dahu abadan. Bakal dilirik ku Gusti Allah ditinggalikeun dengan penglihatan rahmat di kucuran rahmat. Sehingga orang bisa terlalu ngadungsek-dungsek karena dunia. Ditinggalian mata hati orang teh ka akhirat, ka jelema dedeuhnya. Atuh ibadah ge mantep sehingga moal disiksa terus datang ka yaumul kiamah. Oh, mantepnya asa teh. Poin ketujuh wal yaumul sabi' wal yaumul ladzi yughlaqu fihi abwabu jahannam wa la tuftahu hatta tamdi ayyamul 'ashr. Poean anu dikunci lawang-lawang jahannam. Masyaallah. Teu dibuka deui hingga lewat 10 bulan haji. Dikunci tanggal 7 bulan haji jahanam seluruh pintu na Allah karim kayak dibuka setelah tanggal 10 mantap man shamahu sahajelema anu puasa tanggal 7 bulan haji aglaqallahu anhu salasina baban minal usri wa fatahalahu salasina baban minal yusri. Dikunci 30 lawang kesulitan dikunci, dibukakan lawang-lawang kemudahan, lawang kebahagiaan tanggal 7 bulan haji. Wah, Masya Allah. Tanggal 8 poe tarwiyah wa yaumul tsaminu al yaumul ladzi yusamma yaumat tarwiyah. Ima puasa anu digararan puasa tarwiyah. Nah, anu man shamahu sahajelema nu muasaan poe tarwiyah utiya minal ajri ma la ya'lamu illallah. Bakal diberi ganjaran nu urang teu meunang nyaho ku bade-godena ganjaran beusi kaget nu nyaho nangan Allah bae geus sama. Oh. Poean ke-9 disebut poe Arfah wal yaumut tasi'
yaumul ladzi huwa yaum Arfah. Nah nu karumpul jelema di Arfah kabeh takarrub ka Allah dengan dua helai baju, teu mawa dunia, teu mawa jabatan, teu mawa pangkat, jauh ti lembur, ti anak, ti incu, ti pamajikan, ti imah, ti dunia, harta, mobil, kabeh eueuh hiji be nyana jeung Allah. Deuk kumaha teh diijabahna tuh. Ya urang ge lamun di dieu bisa kitu mah tuh cepet diijabahna. Udah mah jangan ngadoa teh nararempel pan di hate teh motor, mobil, kakareta aya di jero. Masyaallah. Tah kudu dicoplokeun cara urang di Arfah. Bajuna singkirkeun. Motor, mobil singkirkeun. Imah ulah aya di hate. Pamajikan anak singkirkeun kabeh, jabatan kabeh hiji we urang teh kahiji kaduana Allah. Seakan urang hirup duaan jeung Allah nu sejen ngontrak kabeh. Tuh karak mantep. Tah Arfah. Man shamahu kana kafaratan lis sanatin madiyah wa sanatin mustaqbalah. Jelema nu muasaan poe Arfah, puasa tersebut bakal jadi kafarat, ngaparatan dosa satahun ka tukang, satahun ka halu. Boh, ka tukang dosa-dosa urang satahun dihampura, nu ka hareup dosa-dosa urang ge dihampura. Poe Arfah lain lalagaan, masyaallah. Sebab poe ieu lah diturunkeun ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Selesai. Tanggal 10 yana poen lebaran wal yaumul ashir wa yaumul adha man qurba qurbanan fi fa awwalu qatratin qatarat min dami yughfarallahu lahu dzunuba wa dzunuba iyali wa man at'ama fihi mu'minan aw tasaddaqa fihi bi sadaqatin ba'athahu Allah ta'ala yaumal qiyamah amin wa yakunu mizanuhu athqala min jabal Uhud. Jelema nu korban cuma deus melalui hewan eta begitu dipencet set pa awalu qatratin qatarat pangheulana tetesan getih nu netes kana taneuh ghafarallahu lahu dzunuba langsung dihampura sok wah dosa jelema. Bahkan lainnya na doang nu dihampura dosa keluargana, pamajikanana, anakna, incuna, mamang, uap, bapak kolot, wabeh dihampura. Dihampura teh mah geus korban nih. Masya Allah. Gede jasa ganjaran. Lamun henteu amat lantaran kurang boga duitna. Nyin kadaharan bae sedekah dahar waban at'ama jelema nu mere dahar ka jelema mukmin atawa sedekah bae mere dahar terlalu gede boga duit bage ieu mah ngangge 200.000 bikeun kabeh urang ngahayal bae. Ba'athahullahu ta'ala yaumal qiyamah. Allah bakal ngahudangkeun yaumal qiyamah aminan aman tentram tenang. Ieu ku gede-gedena ganjaran tanggal 10 haji. Bahkan ditimbang, begitu ditimbang amal. Timbanganana asqala min jabali Uhudin leuwih berat tibatan gunung Uhud. Wah, langsung puasa naon kitu ngaranna ku korban doa atawa sedekah dina tanggal 10 sesuai jeung kadar kaayaan urang. Urang boga duit barada gede korban.
urang boga duit rada leutik korban mah kotok ge kurang boga endog kurang boga endog piit lagi ulah dibikin ke batur hakan ku sia beres kabeh cek malaikat tuh budak ieu bau pupurieun nama tuh tapi sing hade urang boga ngat teu boga pamajikan mah bisa percaya urang teu boga padahal urang boga anak mah bisa percaya urang teu boga padahal mah boga lantaran nyumput Allah mah nyahoun sing hade ulah urang bebeja teu boga padahal boga sebab ieu mah urusanana jeung Allah. Iraha kiai tanggal hijina setelah dihitung melalui perhitungan kitab falak karangan Kiai Mansur Sulamun Nairen oge aya anu ngitung deui kitab Musyatir jatuh tanggal hijina poe Sabtu Sabtu hareup ke Sabtu Minggu Senin berarti tanggal 10 lebaran urang poe Senin geus ku hari Minggu hareup eta urang puasa diperhatikeun ke ti tukang uduk jeung tukang bubur lamun nyana beak berarti nu ngaji boloon pacenah aing mah moal ngadahar uduk di dinya deuk di imah bae leuwih boloon Gusti iya gitu mantak di bejaan kiai mah kiai ustad atuh teu kudu di bejaan untina ieu mah jang nu barodo kiai mah teu kudu di bejaan jang moal puasa ieu nya ge di bejaan soteh ieu supaya tertarik sebab urang mah bodoh akhirat hai dunia mah pinter dagang maju baik jabatan naik baik pangkat itu kene berarti kan pinter dunia mah tapi akhirat bodoh sebab urang mah ibadah ge kudu make bobotoh baik asal teu kadenge bobotoh da beh henteu puasa dengan laksanakeun tapi ai kadenge teuing mamanya atuh di tanggal hijina poe Sabtu hareup mingguna tetep ngaji urang tanggal 2 berarti mingguna deui poe Arfah tetep ngaji sebab perege lamun aya mutasyrik eta mah poe Arfah ngaji biasa daripada ngalamun urang mah bari kan ngaji pakai ibadah di Arfah di ditu karumpul zikir kanjeng Nabi Musa naros ya Allah cobaan pang bagus-bagus dan dina poe Arfah teh maca naon Gusti Allah eueuh deui maca la ilaha illallah. Cek lagi buset teh bantu geus teu kudu bejaan Gusti tah mah. Cek kabeh ge marah raca. Bejaan teu kudu dibejaan ge babacaanna ai ganjaranna mah. Ieu teh can dibejaan. Oh, cek lagi buset emang kumaha kitu ganjaranna? Ganjaranna mun hayang nyaho maca la ilaha illallah sakali dina poe Arfah. Dunia ditimbang jeung la ilaha illallah beuratan la ilaha illallah. Geus kitu-kitu ge direk maca bae Bu. Sakitu ge dikitu-kitu tetep teu maca.
eta mah pan belah ditun blon. Ti blon teh masih 5 kilo ka ditu. Ya Allah Karim. Pohara tuh cak Kangjeng Nabi Musa. Ye makana. Paingan Gusti bere padahal mah teh osok dibaca ngan teu lebah cek Gusti Allah. Tak mun dibacana poe eta timbang di akhirat la ilaha illallah hiji jeung dunia langit bumi katut esida biratan la ilaha illallah dina poe eta. Ya Allah Gusti pohara amat. Bahara bejakeun ka umat maneh. Bari dibejakeun ku Kangjeng Nabi Musa, dilanjut ku Kangjeng Nabi urang kuari jaho tina riwayat eta. Haji urang teu maca, bolo. Anu hebat cek Kangjeng Nabi tambahan. Lamun Kangjeng Nabi Musa macana la ilaha illallah doang, umat kula tambahan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gusti Rasul macana sabaraha eta pangsa etik tak 100 lamun hayang mantep mah 10.000 tuh sebenarnya 10.000 teh ngagibeg pangsa etikna 100 rada sedang 1000 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa ala kulli syai'in. Naon deui Gusti Rasul maca kulhu 1000 poe eta talena lagahan poe eta mah lain lalagan ganjarana pohara jasa. Ya Allah ya Rabbi maca daon deui Gusti Rasul subhanallah 1000 alhamdulillah 1000 Allahu akbar 1000. Gusti Rasul atau mah teu keburunan naon sia mah kitu bae sih. Bege wayana poe arpa mah atuh pasingkeun jang ka Allah. Pasingkeun jang ka Allah. Geus urang tetep ngaji, tas ngaji balik langsung di imah siapkeun maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah ke doa nu paling praktis doana ke minggu hareup ditulis ku kula jang bawaeun fotokopi tempelkeun bloon deui bae lain dibaca ditempel baca gimana doa baca oke insyaallah minggu hareup. Tapi ieu mah urang bae anu teu ngaji ulah dibere. Ulah ieu mah jang urang bae nu ngaji geus lamun minggu hareup teu ngaji ulah dibere. Ulah emang urang gitu urang ge can buku maca. Teu kowonya ada di dibere. Tah insyaallah ke supaya mantep ieu mah jang aki-aki. Jang aki-aki we nu geus deukeut ka hareup ka ditu. Supaya maca naon ngeunah ke di ijazahan minggu hareup abeh mantep urang babacaan ieu babacaan poe arpah teh teu ciki musnib waman sajelma walauna malamun sare jelma bisoha di lapangan ala saudin ngahesan baju tas dawa jelma sare di masjid ala saubi karena pakaian atawa sadamatan atawa nyin anggel make barang-barang nu dibawa tas biasanya
Zaid di lapangan mah di mana mah tilok lantaran di urang matu lain cara di daerah timur balalakona sot jauh aya lapangan sare di dinya antar kampung antar kota jauh di urang matu geus lapangan bageula keur kula leutik mah Tangerang Serang wah atuh ablag-ablagan asal geus Cikupa terus Belaraja kaditu apeng-apengan ka Serang eueuhna naon kiri kanan teh masyaallah ngeplak jauh rarasaan ka Serang atawa ke zaman kula mondok kaditu ka Garut ka Kresek encan aya tol encan aya patas ieu teh naik mobil Bogor terus eureun-eureunnan Malulu mantap jadi nyaho lembur geus kenek nyaho naon kita ngomong Malulunya na pengkolan kiri kakarek warung nasi loban eureun warung nasi mantap-mantap jadi kan itu teh angel sebab eureun-eureunnan Malulu. Tapi kan eta di Cianjur masih kena ngeplak jalan Cianjur Pak. Eta teh di Cianjur kota ka Ciranjang bae ka Ciranjang ngeplak sisi teh. Can aya bangunan. Ke Ciranjang ka Cipatap. Atuh masih kene can aya naon. Masyaallah tangkal kayu bae gelelede. Cipatap Bandung. Padalarang eta teh masih kene carang imah teh ya. Baheula kuari mah rapet di dia orang di dia di Tangerang datang ke Serang datang ke Pandeglang mana coba ngomong rapet kabeh malah marah ribut dihareup ieu hayang ieu hayang ieu hatang ieu hayang ribut jadi geus carita lapangan teh hese kecuali Lampung aya keneh lapangan urang eueuh ziarah baik kaditu ke mana ke Wali Sanga masih ngaralep plakel kuari nyara rambu ieu Zaid sare di masjid mawatas tasna ditindihan dipake anggel tah eta teh nindihan teh eta sarua jeung ngaraksa. Jadi eta teh ngaraksa barang teh ku ditindihan eta teh geus ngaraksa berarti. Bade keur nyaritakeun barang kudu diraksa dina tempat raraksaanana. Mobil di garasi, motor di garasi, baju di lamari eta raraksaanana ngaranna. Eta keur nyaritakeun tempat ngaraksana. Tah kumaha lamun urang sare di masjid, barangna ditindihan ku urang, iana dipake anggel. Eta ge geus termasuk raraksaan. Geus lamun aya jelema Zaid misalna sare di masjid tasna ditindihan ku nyana, haju dicokot. Eta berarti nyokot dina tempat raraksaanana, mun kapanggihan potong leungeunna. Gitu. Tapi lamun kieu mah Zaid sare di masjid tasna ditendon di tempat sendal bebejan teu ka tukang nungguan tendon di tempat sendal kan mah lain tempat tas karena tempat sendal lain daraga lain daraksana kecuali nyana bebeja ka tukang ngajagana ditolong jagain tas saya oh ya deui tah mah berarti lamun paling tetep eta lamun aya nu ngajaga nama potong. Nah kuari Zaid sare di masjid aya tasna digantungkeun di datihang atawa ditendeng di WC atawa ditendeng di tempat sendal teu bebeja kanu nungguanana leungit eta nu malingna teu kudu dipotong lain halal lain kudu dipotong doraka ya gadana kayak hitung-hitungan lain deui tapi lamun diesan potong deui kisos carana
beda sebab tata raksana mantap kuari kumaha lamun gizaid sare di masjid aitasna ditindihan pakai anggo ngaranna ge sare marudah malik nyana malik kakek cablek tas tinggalin pantas batu nuturkeun cicing bae tas cicing bae kan didinya jalan wali kan tu marudah bahkan rada ngajauhan seetik set kan itu tadi nambereun teu dibedong keur leutikna nah mantak marudah esda nah eta teh mun aya nu maling salah jadi eta teh lain tempatna berarti kan keluar tina tempat pangraksana geus teu dipotong tuh balawin qala balamun nyana malik fazalanhu leungit tiane ngageser tidinya ti manehanana atuh pala murad berarti nyana eta pamalingan maling lain dina raraksanana geus ketika beunang pamalingan adili teu kudu dipotong sebab maling lain dina tempat raraksan eta barang sebab lamun di masjid kudu ditindihan tuh kan kos gitu dicaritakeun ya jelema di masjid salat aitas dari teuneun di tukang itu kang teu dina itu kang di tukang makan teu kadeuleun punyana teu kadeuleun ieu lamun anu maling tah eta teh nu maling mun kapanggih deui teu kudu dipotong sebab itu di tukang makan teu kadeuleun kecuali dititipkeun ka kitu pengurus masjid tapi lamun dihareup lain deui dihareup mah sebab kadeuleun urang salat kemudian tas diteudeun dihareup ai brak dipaling tajong habak wa saubun wa mata'un wa ba'ahu bi qurbihi ari baju barang-barang nu diteudeun deukeut nyana bisohra di lapangan termasuk di masjid inlah hazahu lamun kunyana kadeuleu muhrazun sakumaha tadi salat di masjid teuneun dihareup kadeuleu ku urang atawa urang diuk tas diteuneun dihareup kadeuleu ku urang eta muhrazun tempatna berarti sanajan ku urang teu dicekelan lapangan asal kadeuleu didileukeun ku urang aya nu maling berarti nyana maling dina tempat tararaksanana wajib dipotong wa ila lamun teu kadeuleu kayaning di tukang komo urang di jero masjid ari tasna di papiliunna di luarna atuh sama sarua jeung dibikeun ka pamalingan tah mah nah eta mah wa ila fala syaratna kumaha syarat neuleukeunana wa syartul mulahis wallahu a'lam